Mang Jajang tangkal jengkolna di ditu tuh. Oh. Di mana, Wak? Tuh tangkalna tuh. Yap. Ada jalan di sana. Ayap. Yap. Motor itu kunci heula tuh. Alah, kan bae, Wak. Mulai ngawanieuan kali dieu mah. Ih, sakitu keur zaman sakieu bisi leungit. Alah, jajang betrek mulai apa mulai nu yeueun lah pokona mah sarapaleun lah. Yap, atuh lah jajang betrek. Tah, itu jengkol, Jajang. Tuh, itu peuteuy tuh, sok. Taker sabaraha aing keur butuh duit ya. Aing mah urang mah asal lieur, Wak. Menyare ka jual ieu mah naon mana jengkolna, ieu mah daunna. Ieu sarua ieu peuteuy aya daunna. Majalak ditakar cenah. Aing mulai kan kieu mentong ditakar, Wak. Di karungan ge saya mah moal. Delek-delek fan itu sia teh loba tuh. Tuh pendulna tuh mirapang tuh. Tuh. Eueuh, Wak eta mah daunna. Geus dikiekeun oge anggar. Tuh, delek tuh pendulna. Delek atuh buka kacamatana tuh. Heueuh, wae geus dibuka tuh. Itu mah heueuh pendulna. Anu gura kayak 3 siki. Oh, bisi erek kita mah pernah ingin ngomong tadi ge. Nah jauh-jauh, Wak. Jadi mak mung. Boro-boro ku rupiah, Wak. Urang mah singku hayam ge mung. Ari kieu mah, lieur urang mah, Wak. Uli dinya mah anya ada kajual daunna. Kieu-kieu ge banar. Bulugak beleguk gitu. Rupiah pan manehna tadi cenah bae pendul gari ayeuna embung kumaha? 3 siki, Wak. Aduh. Delek tuh laletik kene tuh di ujung. Keukeuh, Wak. Saya mah pokona mah menolak. Ya motor ini ratingnya burung wae ya. Jet 2, 3 motor Mang Jajang deh. Tuh, dalah di ujung tuh. Tempoh heula sing bener aing mah sok. Ima bisi. Anu 3 siki ge hayu we nawarkeun sakieu. Wah, Tuh, lieur. tempat. Aduh, ari kitu mah. Tuh dalah tuh. Mang Jajang. Ah, si goblok pancana tadi keun wae pendul oge. Cuman edan jalma teh. Lah, aing manginjem ka warung lah. Aing boga nanti apaleun lah. Jang, itu motor dulu. Wah, anjing. Ayo motor aing ka mana ya? Aduh. Anjay, ieu mah euy. Ayo sagarong ieu mah ya. Wah. Woi. Wah, aduh aing tulungan, Wah. Motor aing di ditu eueuh. Motor naon ieu teh? Heuh, motor nu tadi bawa ka dieu jeung barang. Pancana motor Jajang betlek mah mulai nu nyokot. Aduh, si kero teh nya. Kira-kira nyaho kusaha nya banyak. Ah, nyoteuy aing mah teh nyaho. Aduh, Wah. Di mana lagi? Eueuh bener. Di hareup. Siap. Aduh, Wah, aing mah motor aing. Aduh, aing kecil kawa euy. Aing mah eta teh yeuh, hayang motor teh heueuh, ngajual warisan ti mitoha aing mah. Cek aing ge kunci, kita tadi ge make kunci sia teh keamanan. Heeh, Wah, aduh. Motor Jajang betlek moal aya nu nyokot deuleuleungit tadi. Eta heueuh ku aing mun aya tanya si aman ku aing ditanyakeun keamananna di mana. Pak polisi. Aduh, ada apa ini Mang Jajang? Bapak Bin, tolongin aku. Itu motor saya, ada yang maling. Waduh, tadi disimpan di mana Mang Jajang bisa Di hilang sini. gitu? Tadi teh. Jadi saya teh mau ke situ, mau ngeliat apa namanya si pete gitu. Taruh di sini. Pas saya pulang lagi ke sini, motor saya nggak ada, hilang. Bentar Mang Jajang. Tadi posisinya dikunci leher nggak? Posisinya bagaimana tadi? Boro-boro dikunci leher, komandan. Saya suruh pasang kunci ge dia katanya malah muana naon cenah motor Jajang betrek bagi sarapaleun malayan wanian nyolong cenah. Oh, kalau begitu mah itu kelalaian Mang Jajang. Jadi gini Mang Jajang ya. Kita nyimpen motor benar-benar dipastikan aman itu. Terkunci leher. Kalau perlu dikunci ganda Mang Jajang. Dipastikan nyimpen motor itu benar-benar aman. Jangan sampai mengundang istilahnya orang yang tadinya berniat jahat jadi berniat jahat, jadi mengambil Mang Jajang. Itu kelalaian Mang Jajang. Pak, nangeun. Da urang mah teu bisa, Pak. Heeh, kayaknya bisa sok. Diajar we tuh lah kabeh ge bapak ge berarti mah teu bisa. Kalau gagal itu, Pak. Lah tuh balikan deui gagal mah sok terus. Man eta bisa. Tuh, ieu masuk sawareh, Pak. Sok tinggal balikan deui kaki waras lah. Sok terus sok diajar kayak bisa. Ada ribut wae buru, si ibu Rina bisi ngadat teh. Kau gawean keur buru-buru loba pesenan. Sabar atuh Mang Jack pan si Faisal mah kakara ge diajar nih. Sok bos pisan. Lain sobos. Pan si ibu Rina teh percayakeun ka aing ka konveksi ieu teh. Sia teh gawean diburu-buru ieu orderan. Mang Jack, ari teh kirimkeun ka mana kitu bener teh?
Iya teh, pesanan ti Wonosobo melalui online. Selain pesanan borongan bisa oge retail alias ngecer dina online. Ngaranna teh Bendera Store. Oh, dina online gak bisa. Aduh. Mang Jack, aing sing lah sagedeung. Teguan. Ada tuh, Sal, apa siang mah? Yang modal. Pak, Bapak mana mah? urang yang modal euy. Pila ku aja ya bodoh babarengan sih teh. Modal apa? Ah, garoblok ieu mah aing dicarekan ku si Bulina ieu mah. Ah. Padayak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, alhamdulillah wadoyok jasa silaturahmi kaburina sareng auki di Garuta tempatna teh ieu teh nu ngadamelan bendera sareng umbul-umbul. Buat rekan-rekan pokoknya yang mau jualan bendera atau umbul-umbul bisa hubungi aja langsung ke Bendera Store. Bisa online juga di Bendera Store juga. Ya pokoknya sekali lagi buat rekan-rekan yang butuh tinggal hubungi aja Bendera Store. Bendera Store. Well. Nasionariun Mang Jack gua ngojek ya. Ini ngojek sorangan di muatan. Dayak, Ngati ngojek. aing motornya di jabal ku licing. Cek aing setoran geura, ulah pake caliweurat teh duit teh. Pinjem duit kedahan 100 we. Aing teu gablek Mang Jack boro-boro buka duit. Aing can ngalarisan ieu tita tadi ge. Ah, anu lo bawa dulu pelit. Asli, nah pan tita tadi ge eueuh cek aing ge disangka kelobak ku aing sorangan cek aing teh. Buru atulah. Eueuh aslina aing buat imah geus beak ku aing pilih ngopi. Nginjem HP atuh sakedeuk telepon aing ka babaturan sugan mere nginjem. Ieu. Halo? Nya? Heeh. Aya mah 100 bae lah. Nya. Heeh. Ya, ya. Telepon aja. Ah, urang ka dieu lah. Nya. Anak kecil. Aman tolongin. Kenapa? Butuh uang. Dijual murah ya HP itu. Ini mah HP bagus. Lihat. Tuh. Baik. 100.000. 100.000. Iya. Perlu buat makan. Bagus ini. Bukan bagus lagi. Halus. Atur nuhun, terima kasih. Kamsiah. Bye. Well. Ani yuk, coba mah. Cil, kamar Cil. Aing geus menang milik wa. Yang milik naon aing minta tuh. Beli HP cah alus kene murah. HP aing di mana? Sono aing mah beli di Mang Jack. Eta deuleu sok tah. Tah, ku sia deuleu tah deuleu. Tah. Doyok abret tah aing ieu mah babal. Setan. Dia nang yuk. Ah, si goblok Mang Jack tadi nginjem HP ka aing tah deuleu. Nginjem HP sakedap cenah dia kan si kunyung. Susul ke buat Mang Jack tah deuleu. Setan nu aing. Nu aing ieu mah sia yang penadah ku aing bejakeun. Susul ke buat. Ah, si kunyuk si goblok ngilikeun HP aing. Aya 100.000. Hei! Aki-aki. Ayo di mah.